Itu sih cara nama aing yang balik ke lah kalau tuh cuma kabarnya baru datang lagi pokok saya baru buat mobil juga datang. Pak, Wadi, di wae ayo antar aing. Hah? Kapan kamari sih ngomong awe? Sekarang sih. Biasa nang kan. Tuh ingat data. Ieu naon ieu? Gampang buat. Tendahar. Encan. Tuh ingat karunya nya. Oke, gampang dahar. Dibaji. Coba duit mah tenang. Sadar biasa. Ya Allah, ini capek-capek teh ngumur budak kita hiji teu benang-benang aing kuat nyasar sampai ka dieu ka lembur-lembur aing teh pusing ya. Aduh. Hah. Ka dieu ka lembur-lembur ya Allah aing kayak kemana ieu? Lembur naon ieu? Kuat nyasar ka dieu geuning ya Allah. Aing mah kita akan salat heula aing capek aing Ya Allah. Aduh. Nangis ke di paha aja dahar mah. Ayo siap aja dar mah. Ya kalem lah ke, tapi antar heula. Oh, kumaha sih? Ya ayo tenang ayo. Ayo gas Ayo. Ya malam. Duh, Gusti, ya tapi ka dieu kira aing lembur lagi ya. Aing masa deui aing anu deui aing Aing parageut carape aing budak aing. Ya Allah. Rek kemana deui aing balik teh boga ongkos, aing gara-gara budak hiji can bayar aing kuat ditipu aing gara-gara eta tah. Gara-gara ada gelag-gelag aing ya Allah. Rek kemana deui nya aing hirupnya. Apa rekan tobat, apa jadi kiai, apa jadi kumaha ya kayak di dukun apa. Mendingan nu penting mah bisa jadi duit ya. Saya kemana we nya aing punya duitnya. Saya kompat balik. Aing buat pusing kita hirup kita aing malah pusing. Ngejablay dan telaku aing teh dikolot. Hari ngejablay aing ketipu. Neng. Kenaon? Tersalit, Oh, iya Pak Haji. Salam heula, aduh.
Assalamualaikum. Salam. Gitu atuh. Salam heula sing sopan. Biasa ya Pak Haji. Pak Haji, mangga nagog we. Oh, Salahan Pak Haji. Cia nu nagog Nya mah. Pak Haji sok Pak Haji. Sopan rek teh. Nya ente nya. Iya. Karek nagog apa giuk ya? Gede muka kacamata lah ya. Iya kacamata model ayeuna ieu wak. Kan rada kerenan kos kieu mah. Nya teh Neng. Mohon. Neng, berarti amang itu ate ka dieu teh. Ya, sok mangga. Neng, ngijinaon sih? Ya, sekali. Oh, misalnya. Mantap Pak. Pas. Pak Haji, minum atuh Minum. Minum Tuh, di sawah aya solokan loba cai mah di empang. Sok nu rada Empang bersihan aya. atuh leutik mah. Oh, itu sih biasa di lombang minumnya pastarari itu Pak. Nah, itu atuh Pak Haji. Teman. Kamu tuh Neng. Itu condak doa di Pangkarda. Tuh, cokot sorangan. Siap. Wanita anu boga. Ya, Nama ternyata siap. Gitu. Pak Haji arek. Ya, sok. Kalian sorangan Pak Haji. Kalian jadi Neng nanti dulu. Nah, itu kan seger aja teh mah. Neneknya. Jadi itu calikna Neng, caketan calikna barang AA. Alim AA, sanes muhrim. Oh nya, tenang naon. Supaya lebih akrab gitu. Kenalan heula tuh. Namina sana Neng. Siti Korea. Ya, wak, saya bisa arek ngasaan, hamba. Wah, mantap. Seger. Ini mau diceuseuh ku aing ya. Oh, aku tapi kuting susunya gitu. Nah, Neng. Jadi kenal sama Atos tadi teh. Jadi maksud teh tadi teh supaya lebih akrab, lebih kenal dekat sareng Neng teh. Jadi amangna tong sareng goreng ae. Pegdak ieu. Pak Haji mah ya. Jeung Haji mah tenang. Sawah aya gaduh. Imah gaduh Pak Haji mah. Insyaallah bagja dunia akhirat. Naon? Udud. Ya iya emang udud ieu mah. Oh hayang. Biasa meureun. Sok tengah heula. Tah, pas kieu Neng. Tong diwawuhan teh jelema pas kieu. Balangsak, kokomenta. Naon gunana hirup? Sabar sabar. Kumaha entah selanya ke dilanjutna Sugante Saribuk.